Faslun Furudul wudu'i sitatun. Al-awalu an-niyatu. As-sani ghuslul wajhi. As-talisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Kaparayun ngesian ganyaran anu 12 tahunan ibadah ti maghrib sing inget nepi ka isya nilaina sarua jeung ibadah 12 tahunan. Disebutna awabin, malah aya khusus salat awabin digawe mengpengker ti loba ngaji. Ari awabin teh jalma nu loba balikna ka Allah. Alusna 20 rakaat ngan aya nu unggul sanajan ngan 2 rakaat. Buktasna dina surat ditamahan sabada Fatihah rakaat kahiji, suratna genep kulhu genep balik, palak dina sabalik nu kadua ge kitu. Tuluy aya doana khusus. Allahumma inni astauduka imani bihayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Teangan we keteranganana. Bisi hese nulis tuduhkeun we kitabna Fathul Mu'in judi kahiji teangan di akhir tadinya aya salat sunat awabin dina matana, doana dina sarahna. Pamisan apal ditulis ayeuna ge bisa nulisna. Jadi eusina astaduka imani teh nitipkeun iman ka Allah supados pangjagakeun da anu kawasa sagala rupa ma Allah. Ngan urang kudu nyareat tadi antawisna nyareat eta hayang iman kabawa dugi ka maot teh salat awabin. Tuluy doana aya nitipkeun iman keur hirup keur maot sabada maot eta eusi doana. Ari iman teh ditaranjang keneh cenah al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Jadi iman maka ditaranjang keneh gitu. Can aya hiasanana. Ditaranya sing jalma kasep jalma geulis ge nempokeun ditaranjang mah da teu pantes ieu. Mentak disebut sawatain ge bakat nu dua maka tempona teh goreng teh. Penjagana iman ku ilmu ku amal diantawis amal aya khusus bikin ngajaga na buktosna salat sunat awabin.
ibadah di sabada isya maghrib dugi ka isya naon bae malah leuwih alus mah leuwih unggul mengaji. Kita aya pangunggulna dina ibadah iwalti tolab ilmu. Bab ibadah ge moal sah lamun teu make ilmu, disebutna ilmu syariah, ilmu fikih. Sanajan ikhlas ge ari teu bener fikihna mah teu jadi ikhlasna. Da ikhlas teh ngaikhlaskeun amal anu jadi amalna gitu. Kayak di mana jadi amalna teu jadi ikhlasna mah komo ngaikhlaskeun naon gitu. Tuluy ke dugi ka tas isya ka ditu ka jam 11 12 sebatna teh qiyamul lail ibadah na teh salat sunat naon bae kasebut qiyamul lail kagebudkeun. Tuluy engke ka ditu sabada jam 1 jam 2 ka ditu ka akhir sok disebut nanti tahajud. Malaya khusus salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asa rabbuka maqama mahmud. Ya manu ngabiasakeun tahajud bakal dibere maqam mahmud. Sapalih tafsiran maqam mahmud teh meunang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Upami di dunia maqam mahmud maqam termulia lain maqam tertinggi. Dasanajan maqam tertinggi dunia ari lain segi dina ibadah teu dipake ibadah makomna anger eta teh supla lain ulya. Da malah Sundana eno doana disebutkeun geuning naon ayatna sabada eta teh kul rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Tilupeun eta eusina rabbi adhilni mudkhala sidqin bakal dijamin segala anggotana tina maksiat ladah dianahum subulana. Anggotana bakal dijamin ku Allah rek dosa ge dipenggolkeun kana hade kana taat. Wa akhrijni muraja sidqin di mana aya permasalahan sulit-sulit maka bakal diberi jalan solusi bikin mereskeunana bikin nenangkeunana. Mentang kula panik teh ku ayana usum penyakit sabab ku panikna otak eta nimbulkeun penyakit cenah gitu. Darahna jadi penyakit. Tak biasa-biasa we. Katiluna waj'ali miladunka sultanan nasira. Di mana-mana aya nu rek ngaganggu insyaallah ku Allah dijaga kasalamatanana sabab geus jadi kakasih Allah jalma anu tukang nyaring peuting disebatna cinta ka Allah. Di mana cinta ka Allah Allah bakal mika cinta. Wa mal lailu illa limuhibin matoyatun wa medanu sabki pastabik tablugol muna. Ya manu cinta ka Allah datang peuting dipake lapangan bakti itu balap mudag ridho na Allah pastabik. Taina urang nambahan amal ilmuna mah geus arapal. Burudul wudu'i kana teh dilogatkeun eta geus apal ieu teh mah urang Arabna we.
Sena parduna wudu teh aya genep. Ari nu kahijina eta niat. Eta tos apal sadayana hadis niat mah tana tengahna ge malah aya innamal a'malu binniat. Pasti nak sah nak pirang-pirang amal binniati ku pirang-pirang niat. Eta disebut nante dilalah iktido teh ngaranna teh. Innamal a'malu binniat. Ari dilalah iktido kalam hayang bener sah sunakna nakdirkeun kalimah anu sejen gitu. Kalimah anu sejen tangarana dilalah iktido. Inna masihatu gitu tanya dipicen sapali inna masihatul a'mali bin niat. Pelantaran eta mudhof ilaih tadi nama JR gitu nya tapi gak ganti tina mudhof gitu nya innamal a'malu binniat inna masihatu tabarisna inna masihatu gak ganti tina inna masihatu maka jadi al amalu. Sakabe amal-amalan kudu make niat hayang diganjar. Sanajan aya nu teu make niat jadi ngan kedah teu diganjar gitu. Dikir eta teh teu make niat ge jadi ibadah. Sebab aya ibadah anu jadi tapi nanti diganjar. Anu kur jadi ibadah disebut ibadah. Contohna salat make pakaian meunang ngagasab. Itu jadi salat tapi teu dinaon. Teu diganjar eta model kitu. Entak tiap-tiap ibadah jadi diganjar tapi ibadah aya nu jadi jeung diganjar. Nya nomor kahijina dina paradu wudu teh niat. Dan niat tingali we nasarahna tah aya 7 tinjauan. Aya niat teh jang naon niat teh nu kumaha niat teh sabus syaraid atat bi niati takfi liman hawalaha bila wasanin mana hakikatun hukmun mahalun wajaman kaifiatun syaratun wa maksudun hasan. Hiji niate aya nu hakikatna niate nu kumaha. Kadua hukumna niate kumaha. Mahalun tempatna niat, wajaman waktuna niat, kaifiah praktekna niat, syaratun aya syaratna wa maksudun jeung aya tujuanana hasanun. Hakikatna niat muktaronan bipi lihi eta hakikatna niat. Jadi niate muktaronan bipi lihi dibarengkeun jeung prakna. Dina salat dinu sejena da memang da dijentrekeun dijelaskeunana hukum teh ku para ulama-ulama dina buktina mah teu kabeh muktaronan bipilihi niat teh. Da ari puasa mah teu muktaronan bipilihi, malah muktaronan bipilihi dina salat dina puasa teu jadi teh. Antak ari puasa mah niatna tabyid kudu tipeuting ulah keur pajar ya deh. Lamun keur pajar begitu niat. Da ari prakna salat mah salat puasa mah timimiti naon pajar nepi ka surup panan poe eta puasa.
Nah, ayeuna begitu pajar begitu niat eta teh terjadi sana gitu. Jadi palbadinya mah teu muktaronan bipilihi. Mantap tetap segala ge aya aturanana didetailkeun yubayyinu wa yuwadihu lidil ilmi wal fahmi alladina yanduruna ala akibatil umur. Eta para mujtahid anu naonana anu ngaturna. Hiji hakikatna niat teh muktaronan bipilihi. Kadua hukmun aya hukumna niat teh hukumna wajib sebab teu sah lamun wudu teu make niat sanajan ngumahna 3 kali hiji anggota lantaran teu make niat berarti teu sah. Kadua katilu mahalun mah tempatna iraha tah tempatna di mana meureun nyalin iraha mahaluna teh dina hate tempatna niatna dina hate. Jadi keur praktek takbiratul ihram dan niat malah rukun salat anu 3 mah sanajan diruntuhkeun milangna eta teh diruntuhkeun bareng buktina mah takbiratul ihram niat nangtung eta teh bareng takbiratul ihram itu niat heula tuluy takbiratul ihram atawa takbiratul ihram geus tamat niat eta ge terjadi jadi tempatna ngan ari jang nu awam mah tamai santri mah entong dipake ieu mah jang nu awam mah anu teu bisa ngabarengkeun niat maka aya niat ceuk uruk tapi jang awam. Ai santri mah da tukang ngaji Sapinah Takrib Fathul Muin teu awam eta mah mentak sing bisa qasdul fi'li ta'yin fardiyah dina sajara takbiratul ihram dimulai na lapad Allah nepi ka na lapad akbar kudu geus aya qasdul fi'li ta'yin fardiyah dina hate ini. Wa zaman waktuna iraha eta dibarengkeun jeung prak migawena itu lamun lain nu umumna ieu mah nya tadina puasa mah tadi aya bentenna oge kaepiah pertingkahanana margi niatnya beda-beda kumandu di niatanana berarti wudu tadi prakna keur naon lamun wudu keur antalna mulai cai kana naon kana tarang kana beungeut hinde kana beungeut kana rarai hingga lamun kieu mah ngumah rarai teh ti luhur ari niat palebah irung niatna palebah naon irung eta berarti tarang teh can kakumaha eta. Nah kulantaran can kakumaha mun hayang 3 kali hidenya eta teh kudu 3 kali deui gitu. Jadi engke nu kadua penyempurnaan nu kahiji nu katilu nu kadua jadina nu kaopat jadi nu katilu gitu. Jadi lamun nawaitul wudu teh bareng cai antal di luhur geus niat lamun niatna geus behanap juj tarang can kakumah berarti can ilang hadasna dan teh komo lamun palebah gado mah meureun lega keneh naonnana teh nu can kakumahna teh mantang engke kadua kali ngumah kakara penyempurnaan nu kahiji. Jadi atuh hayang naon mah hayang pasunatan 3 kali mah berarti
2 kali deui jadi 3 kali jeung penyempurnaan mah gitu nya jeung penyempurnaan mah. Ari dina naon dina tayamum aya bedana pertingkahan niat teh. Ari pertingkahan niat dina tayamum begitu nyokotanna ngajungjungkeun taneuh gitu. Eta teh kudu mayang niatna nepi ka panangan antol taneuh antol kana rarai. Jadi kudu barang dijungjungkeun teh mayang itu niat naon tayamum listibati salat teh nepi ka antol. Tapami teu kitu eta teh jadi ka niatna tayamum margi kaifiahna beda jeung masalah naon wudu gitu. Beda jeung masalah wudu. Entat lamun teh mah dijungjungkeun tuluy niat tayamum leungeun can antol eta nya leungeun can antol sanajan leungeun can antol taneuh can antol kana rarai maka tengah-tengah hadas eta teh dianggap mustamah sana dina harti nu eta mah tong dipake keprukeun heula ek nyokot deui teh piceun anu eta mah anu ti heula mah itu eta diantawisna kaifiah niat. Kaifiah zakat ya aya edana disebut muktaronan bipilihi lain kudu sok wae kamustahikna itu tapi sabada dipisahkeun eta barang nu rek dijakatan tuluy diniatan maka cukup engke di mana mikeun kamustahikna teu kudu make naon deui niat deui pamika taneuh naon pare satonda mah tuluy sakintal ek di jakatan pisahkeun tina sakintal deh tuluy diniatan zakat eta teh geus muktaronan bipilih sabab geus aya gawe cenah kitu sagawe tangke di mana sok mikeun teh teu kudu naon teu kudu nganiatan deui malah nya mikeun ngawakilkeun ka batur teu kudu titah nganiatan sabab cukup ku waktu misahkeun tadi eta pijakatinana gitu. Eta kaifiah syartun aya syaratna kudu geus tamyiz budak keneh mah teu jadi niatna ge wa maksudun jeung maksud hasanun alus maksud teh aya hasanun mata mah takmimul bait teh maksudna niat litamyizil ibadati wal adat eta jadi maksudna niat teh jang misahkeun adat jeung ibadah oge jang misahkeun martabatna ibadah jang ngabedakeun martabatna ibadah li anna niata litamyizil ibadati wal adat wa maratibil ibadah jeung martabat ibadah. Jadi contoh nu enteng we ayeuna ari istirahat biasana sok liuk dinu salse dinu iuh gitu nya eta adat istirahat ayeuna di masjid cicing mah adat istirahat tah eta adat hayang bisa beda jeung ibadah maka ngabedakeunana ku niat nawaitu i'tikaf ya dal masjid cok itu niatna niat abdi i'tikaf di masjid barang datang teh gitu da mesing salilana di masjid oge itu jam-jam di masjid tapi dengan niatan eta mah lain ibadah adat eta mah gitu pernyumponan adat migawe adat istirahat mentak litam yijil ibadati wal adat wa marotibil ibadah jeung ngabedakeun martabat ibadah subuh 2 rakaat qoblana ge 2 rakaat praktekna sarua
Eta bedana teh kunaon? Ku niat subuh edena, niat sunat subuh atanapi lohor asar praktekna sarua rakaatna sarua. Kunaon atuh bedana? Ku niat. Malah sing diucapkeun pada salat lohor usolli fardhu asri tapi niatna lohor ya ada teh. Omongan beda jeung naon? Hate gitu. Omongan beda jeung hate. Ngan lamun usolli pada duhri ai ceukna hate asar tah teh jadi padahal salat lohor gitu. Jadi jangan ngabedakeun pirang-pirang martabat ibadah. Malah qobla dukri ba'da duhri 4 rakaat ngan pada aya eta mah entong di naon entong tahiyat awal itu lamun arek 4 disakalikeun ngan utama nama qobla ba'da nu 4 teh 2 rakaat ini alusna mah ini 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Qobla asri gen sami 4 alus nama 2 rakaat salam 2 rakaat salam supaya loba maca surat ini maca suratna tabdolna bade diopatkeun ge disakalikeun asal ulah make naon tahiyat awal awas witir 3 disakalikeun baik bae idenya ngan ulah make tahiyat awal tahiyat akhir wa hiji sabab ke jadi tasabuh kana fardu cenah teh. Tah hiji masalah niat. Jadi tiap-tiap ibadah kedah ngangge niat. Malah gawe ibadah anu goer mahdoh ai make niat mah teh jadi ibadah gitu. Tampalana sarege jadi ibadah. Wayana niat intinya arek sare ya jam 10 sare niat hayang bisa naon hudang ke peuting keneh ek tahajud eta geus sae malah alusna rek naon teh arek sare teh kudu wiridan heula teh subhanallah biasa 33 kali seperti wiridan alhamdulillah Allahu Akbar, sholawat, malah kulhu 3 kali, palak gina sakali itu, tuluy maca ayat kursi, sana tiukeun takana panangan, sabada maca eta teh, kulhu 3 kali, palak gina sakali, jeung ayat kursi, sakur nu katoel kuleungeun badan usap. Insyaallah cenah teh moal teurak ku ilmu hitam gitu. Hasiatna teh gitu. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Indo tuluy istighfar 27 kali, shalawat indo. Mentak aya katerangan saur Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah tong waka salat cenah. Itu atau maka sholat tong waka sare itu lamun encan munggah haji sana gitu. Kapan cenah munggah haji mah buku waktu nah gitu. Tah anu sanilai jeung munggah haji teh wiridan eta teh. Subhanallah nepi ka tamat ka ditu. Jeung ulah waka sare lamun can meunang pangampura sakabeh muslimin muslimat. Mana astagfirullahaladzim li wali lain berang pangampura ridho na gitu can menang pikaridho sakabeh muslimin muslimat. Mana buktina istighfar alusna 27 kali cenah teh astagfirullahaladzim li wali walidaya maka alif eta inung bapa walid ai walida nu ngalahirkeun inung bapa ini. Jadi sakabeh muslimin muslimat dipang istighfarkeun manya teu ridaweun gitu. Manya teu ridaweun
mantap tong wakasare cenah lamun can meunang pikarjot ti sakabeh muslimin muslimat eta istighfar daya ulah wakasare lamun can meunang sapat Kangjeng Nabi buktosna naon itu maca sholawat ulah wakasare can tamat Al-Qur'an itu mana nu enteng tamat Al-Qur'an dasa tamatana maka buru sarena geureun kulhu wa tilu kali eta teh nilai sanaon sak tamatan tagis kitu ngadua idenya Allahumma bismika ahya wa amut kertegkeun hate Gusti abdi hoyong dikeresakeun gugah peuting hoyong dikeresakeun tiasa ngalaksanakeun tahajud insyaallah ku malaikat digeuingkeun ta eta masalahna diantawisna peribadahan urang nomor kadua gosul wajib tadi atas geus kumaha beungeut sing tamat malah upami aya rambut di dieu tah kedah kakumah istri teh alus naon dikadiekeun tah di rumah ikeun sabab duka beh mana keterangan anu nyontokeun nu nerangkeun tina ieu ya tah tina pasagi tarang tarik kana pentil ceuli bola talamun aya bapu rambut anu kakurung ku eta tali beh dieu berarti kuda dikumah teh upami dikulapeskeun kana ceuli meureun nu kakumah teh sanaon sapotong eta mah jadi nu kakumah teh sapotong kaditu nu sapotong deui mah teu naon itu teu kakumah tak rumaikeun anu behareup mah gitu tempat panglisan disebutna teh gitu eta sing apik bisi aya nanaon nu ngahalangan kana rarai cileuh eta sare masuk ka cileuh rapet eta jadi kedah kuye di naon kudu ngaraksa mau aya naon aing ngalirikeun bahasa Arab teh naon aya maukun bahasa teh aya lihadun kitu nya aya maukun aya lihadun tah eta kedah diraksa itu ari lihadun mah juru panon anu kana pipi kitu nya ari maukun mah eta juru panon anu kana irung gitu tah eta teh raksa da eta sare mah pamain nu getol sare mah da cileuhna gen gede nan teh mantak cikolot ai ngaji mah kudu kuru cileuh kendel wajib ai kuru teh begang leutik kentel wajib teu loba teh naon dahar da eta mantak jag-jag cenah nu pri ilmu teh mantak kade ta raksa kitu nya raksa juru panon beulah kenca beulah katuhu juru nu ka beulah ka pipi jeung juru anu beulah kana beh irung teh eta raksa mun aya cileuhan teu ngadag legek aya leueur ge bisa-bisa ngarobah kana sifatan cai ari siki panon mah teu kana kakumaha tah mah teu eta mah sing peureum ge ini nya sawa di ulah dipeureumkeun teh gitu da aya kulitna nu ngariut teh dipeureumkeun nah tang akang tas operasi dicaram naon dicaram saminggu entong kacayan atuh betah itu wudu teh eta mah ditutupan ngeun peureum keneh meusan da teu kudu dikumaha ieu sikina mah kitu tuluina gosul yaden maleungeun biasa ka dieu satamatna sakur nugi kada sikuna kada kakumah alusna mah dugi ka dieu ka peupeut teuyan tah utamana mah malah cenah teh bakal bersinar lamun ngumah rarai leuwih tina wajibna ngumah panangan leuwih tina wajibna ngumah sampean leuwih tina wajibna tah eta teh bakal bersinar lamun dina sirah dina rarai mah disebut guroh indo disebut guroh upami dina panangan jeung sampean mah disebutna teh tahjil ini
sunana mah cumarelet keneh tangke di akhirat teh bakal herang bersinar raraina. Malah tukang wudu mah sanajan hideung angger dunya ge sok beda aya bersinar gitu nya. Beda nu koneng ge tara wudu mah angger we eueuh kokonengna ieu. Gosul jaden tah ngan sunat danu katuh heula danu kencah heula ge kanyat gitu. Suku ge kitu kanyat nu kencah heula ngan utama nama anu katuh heula ngan urang mah da geus biasa moal betah ngumah leungeun anu kencah heula nya. Tuluy nu katuh da geus biasa kitu nu katuh mantak ari gawe hade kudu biasakeun kitu nya. Kudu biasakeun di mana henteu teh teu betah ini. Ilal mirfaqaini arabi anu kaopatna masusain ngusap hiji perkara minarosi tina sirah. Ngusap hiji perkara juj tina sirah atanapi rambut nu aya dina sirah. Kulit hulu kulit sirah gitu nya. Malah ieu bobodas nu eueuh rambutan tukang ngeunceuli eta teh sirah cenah teh. Jadi cukup umat ieu ge tah. Eueuh buukan geuningan cukup anda. Atanapi rambut. Nah jangan saeutik tapi rambutna nu aya dina batas sirah. Upami rambutna nu lain dina batas sirah teu sah. Contona istri masuk naon panjang rambutna deh gitu malah digelung numpuk di luhur tuluy diusap padahal eta lamun dirumaikeun palebah nu kausap teh leuwih tina batas naon sirah. Maksud batas sirah teh dibedolna kanu pangdeuketna tina eta dakuran rambut. Lamun ka hareup tarang geunan ka gigir ka dieu tah batas-batasna aya gitu. Da aya nu panjang mah kapan sanajan di tukang kahareupeun ya nu panjang mah bisa. Tah jadi lamun ngusap teh tungtungna ungkul ieu nya sedangkeun lamun dirumaikeun leuwih tina batas sirah maka eta teu jadi itu. Teu jadi. Jadi kedah nu diusap teh nu aya dina batas sirah. Ari pameget si rada gampil da langka nu gondrong langka nu gondrong tak disunatkeun teh dina palebah munan ihtiyat. Jadi bakal kajaga gitu upami ngusap rambut dina palebah naon munan kajaba lamun aya gelung numpuk teh eta mah nu dirumaikeun teh leuwih tina batas gitu. Ma'anan rijlaen sami malka baen sarta mumuncanganana itu. Jadi ulah samet mumuncangan alus nama kadieu nepi kana tuur lah tahjil ngaranna teh cumerelet ini. Malah sunatna mah lamun panangan dicorokeun kitu tasbih sunatna teh. Upami sirah upami sampean mah sunatna teh dirangkep dicolokeun itu nu kenca kana sampean anu katuhu kieu bari cingogo gitu nya. Langka eta nu kitu teh maklum tarapati memperhatikeun kana pasunatan ini nya. Malah tampolana mah komo aya bak di payun mah kagenepna teh kalimana teh najong cai we bari ka mana. Malah lamun kieu cenah lamun wudu di ditu na keran tuluy ayeuna naon ngumasukuna henteu di ditu itu engke we naon ka ditu bari kokocok kitu nya. Tah eta teh upami bari kokocok niatan namatkeun wudu cenah teh. Lamun teu niatan neruskeun wudu eta mah kakar kokocok rek ka masjid gitu. Lain namatkeun naon? Lain namatkeun wudu gitu. Sok aya gitu nu make keran mah geuningan itu make keran mah di ditu wudu nama ari suku mangke we bari nyaliwat da alus nama masjid teh sakuriling lawang nu rek hanyap ka masjid maka ulah
bisa liwat kajaban insa cai heula nu dua kulahan teh eta mikih mah gitu sabab nu teu bisa ngatur najis oge nu teu bisa ngatur najis oge moal mawa najis sabab sukuna kakeum heula gitu halus nama kitu ngan lamun masjid kitu asa kirang indah gitu nya santa di kota-kota gen neangan teh nu indah wae lain masalah ngaraksa najis malah dina buruan WC na nu karariih bari nangtung iraha palina datara diseblokan kali itu nya paur eta teh gitu kabawa ka masjid gitu ke masjidna kudu diseuseuh tah Gosturi lain maal kaben atos malah lamun ditajongkeun da menyengul sana ieu tah menyengul lamun ditajongkeun teh bisa-bisa tukangeun kedeung mah kita kumaha gitu mantak sorotu wae muhil gitu siksa badan banget nu teu ngaraksa keurang dina waktu naon wudu wae mobil akom eta kagenep nama atar ibu eta tartib tamatnya tamat pun sakitu jadi lah sampamang kan ngaruntuy keneh aniatu ari niat qasdu sain muktaronan dipilihi atos lah tadi masalah naonana itu dina syaratna tadi wa mahluha atos dina qalbu teu cukup dina hate ngan wakalaku dubiha nisab kenana eta teh sunnatun sunat itu malah sapali ulama mah niaskeun masalah niat wudu teh itu atau niat ibadah nu sejen diucapkeun dikiaskeun kana bawaan kangjeng Nabi bade haji labbaik Allahumma labbaik eta teh ucapan niat haji dandan kulantaran kangjeng Nabi hajina niatna diucapkeun berarti bisa ngucapkeun niat bedanya satu acan teh diucapkeun naonana niatna malah ulama upama disunatkeun ari talaput teh eta sunatun itu naon sababna kangna sunat li saibal qalba cenah gitu ngan kana naon kana hate nu pohokeun ari diucapkeun mah santeuna gitu sabab sok saling bedaan hate jeung lisan jeung naon hate yo saling bela ganda teu ingat diucapkeun jadi ingat teu diucapkeun kurang ingat sok jadi naon diucapkeun malah naon anu ingat dina hate eta teh jadi angan-angan terus kababawa kawas ingat kana dunya keur salat kababawa we maka keur salat teh kudu ingat diri keur salat wa waqwa ila ghairi juti minal rabbi wa tartib ala yuqaddima udwan ala udwin biasa malah lamun ge Gustamat nimbah naon teh suku ari dina leungeun aya gota edenya aya gota berarti aya nusan temus utamana sok ditamatkeun kumaha ieu itu eta teh sapada eta teh kudu kumaha teh kabeh itu sirah diusap deui edenya terus sampean dinaon deui kumaha deui naon sababna tartib ari tartib teh nu heula-heulakeun nu pangeuri-pangeurikeun bari nu disebut nuliikeun teh kedah sabada beres anu kahiji atuh lamun tan beres nu kahiji mah tan jadi nulikeun teh sabab lamun aya anu kaliwat saeutik ke dina panangan nu sabada pasang teh dikunah ngan eta mah dina antara dua mah bade nu mana we ayana dina hiji teh naon sanajan dinu katuhu gedenya nu penta teu kudu kubah deui eta mah da tadi ge meunang anu naon heula ge anu penta heula oge angan lamun eta lamun
anu sejenna mah daftar sih anu teh dua-dua mah musab sirah ulu musab nak ngubah tahun sampean anu mah tadi ya mah anu mah teh patokanana tadi gua kudu katerangkeun mah teh saeuna kedah aya ngalir jeung aya nu ragrag cenah pangumahan jadi syaratna goslu teh eta sae teh aya nu ragrag gitu anu pisah tina maksud tina tempat nu ditungah lamun teh nu ragrag bakal sauti ka dieu eta mah lain maksud tapinan masuk dan masuk atana ku lamun kuduna lesot tadi tuna teh lesot rasuk ngaranna deui jadi aya goslu aya rasuk aya masuk masuk goslu rasuk lain rasuk tuluy masuk goslu mah kada aya anu lesot tina nu dikunang ari mas ari rasuk mah si dituna lesot dipetretkeun do lesot sae teh tapi tadi tuna teu lesot kanu dikumahna eta rasuk dipetretan aya masuk ari masuk mah asal anu pake nyusatna basuh ngajan kaditu teu basuh ge cukup cenah gitu ketembus oge gitu entah cenah dina dapur mah hanya cenah naon rasa anu basuhna disai lantarannya nyebar kepea gitu menangentungan disolokeun gitu kan nah tanah cukup cenah gitu ya lamun anu cai besok aya ngadu cai gedenya natal babasena eta cukup itu kantun tabrul al-ma'u qalil wallahu alam.